Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lamun tos ngariti payu teh sok nyeureutkeun ku urti heula. Samemeh rasa nyarios jadi nu beres teh hitut. Lamun emut-emut kana hitut teh sok emut ka beureum mah sarua mah. Para lagi sadayana numpuk tim kuring dihormat. Lepangkeun tim kuring dan wira-winaria. Anu sadinten ngaulang di SDN Negeri Cileucir. Nami dina dana ieu dina minggu-minggu ieu undina aya kajantenan anu mantap luas jeung mantap geugeus ka pribadi. Anu kahiji nya kusabab urang ayeuna dina masa pandemi teh ya, sur Pak Agus teh mah tadi barudak teh atau lamun guruna teh bisa ngabodor gitu kan. Tah ari sing kuring mah sanes. Kantos nyobi ka urang lain dan kusabab jarang tepang. Tidinya pilarang isian formulir data siswa. Murang kali buku pribadi ditaruh hiji-hiji di kelas 9 teh. Mane Udin? Ari mane cita-cita yang jadi naon? Abi mah Pak yang jadi polisi. Bagus cek abi teh. Nu hiji deui. Mane? Emang hari jadi naon? Pak iya Pak Sule, punten. Anu Pak Sule nya. Pak Eman, suruh mana yang jadi naon? Abi mah hari jadi dokter ngan bisa nojos kok naon. Ngahuna budak teh dimimiti asup sakola ketika der sakola teh ngan ngahuna we. Nah, kamanehna ditanya si Budi teh. Budi, mana yang jadi naon anu gede? Bari ngajawab bari ngahuna. Cantaku Pak. Jadi dimimiti ayeuna si Budi kajadian dia terdulu, ayeuna kasubat cita-cita teh cantaku gitu. Eta nu hiji. Kajian tenan katanya. Pasti anu kadua di musim pandemi ieu seueur panyawat anu sagalana termasuk budaknya sok lalawara pribados minggu kamari pas waktu bade ngiring ngajenguk sadere ka Cibadak saur purnama teh kabeneran maneh lo cenah tadi kunaon kitu mah Isu amang cenah kapelakui meureun budak teh dinyawa duit 200 perak ulah leutiknya 10 siji berarti 2000. Nah ayeuna teh kumaha atuh mah ayeuna teh di sana cenah kaya ka Sarwangi Kang aduh waspan meureun kapelak kudu kumaha carana eta ngaluarkeun duit. Wah ieu mah nyumpuk sareng keluarga dirempukeun jeung keluarga pas kitu. Wah, teh jalan sana cek dokter teh kedah dioperasi. Nya mulai dioperasi tah. Urang kali teh. Nu kawatos kan urang kali teh pan ari kene dioperasi. Jam 10, ngawin jam 8 dugi ka jam 10 nu mekeng 7 tah, 7 lebih. Dugi ka jam 12 nu mekeng 8. Dokter terus capek. Wah, cenah kieu we atuh. Malum mama merendah kawitna kepala sekolah yang bos kami. Bios Pak cenah 200 mah PPN we. Janten naon ge ayeuna sapertos ayeuna diurang di kegiatan-kegiatan sok aya PPN. Jadi nu 200 mah teh disana 10%. Dan 20.000 teh berenang 200 rupiah PPN. 10%. 10%. Anu katiluna paminten pribados oke sok ieu sok reueus lamun dina nu seueuran ieu sok diulem kadang-kadang mah dina mingonan dina acara-acara anu pokona mah loba ibadah artina ibadah di dieu teh ikut barang dahar begitu nya. Nah ibadah maka abdi kantos ngiring grup ampi Pak Bu. Naon ampi teh ada makanan pasti ikut gitu dah. Malian mah sadere-sadere sering naon teh nyebatkeun ampi teh
aya nyebabkeun wah pandang mah cenah eta mah guruna ada resi saeutik naon resi supaya singkatan gitu. Makanya alhamdulillah guru PGRI hatur nuhun tos diulang janten kopel kapal api kopel kapal api kopel dina ngadongeng gitu tadi teh anu alhamdulillah kurang kali pada nanti nunjukkeun ka parigeulanana termasuk pribadi ke parigel Pak kumaha aya di dieu teh kunaon disebut ka parigel tadi di orang meeting saudara abi nyarira utampil abi nyarira mari mah abi di orang langsung ngasian tadi teh ngada aya payuan nya harunya hamana pake bereni abi tah kumaha kitu di ngadaran ieu perintah diulang teh ulang tong hilapnya upami disubuhan anu-anu ge cek agama mah pami barang tuang kudu nganggo bismillah. Jadi kalau ulah dahar jeung setan babarengan supaya setan teh amot gitu kan. Nah, aya kebiasaan syukuri memang alhamdulillah gitu. Upami rek tuang karang bismillah wae mah macakeun bade mah bismillahirrahmanirrahim. Nganda kebiasaan eta mama pribados teh sok cek orang Jawa teh mah wis mangan orang duduna tapi sok sakalian pribadi teh sok hayang bari ngiceng gitu. Maka disebut ku orang Sunda mah pusing cenah melepuh bari ngicing. Nah emuk tidinya kapungkur nuju sakola di kepalaan ku kana di pokoan ku api mambo di pepuhan saupamina liaran tapi mau mah sok terakhir minum rokok sabatan dituna ge keur anu bogaan tempat ieu saha pi gitu kan. Nah bege kitu we aya bari nagong teh pes cek setan teh ngomong mun ka kuping bapak ibu mah tapi eta mun abi ukur biasa nguping sia mah cenah setan teh ari parang hakang aya jadi orang ari keur modal di